Bagi anu beunghar yeuh jalma beunghar, ulah sok ngahina, ulah sok ngaweleh ka jalma anu teu boga. Kitu deui jalmi anu teu boga, ulah sok ngaduduh sombong ka jalma anu beunghar, ulah sok ngaduduh macem-macem ka jalma anu beunghar. Lantaran urang teh teu nyaho nu sabenerna, ukur hirup ukur sangka-sangka. Nu miskin nyangka teu bener ka nu beunghar, nu beunghar ngahinakeun ka nu miskin. Padahal komplitna jalmi beunghar teh ku ayana jalmi miskin. Disebutna jalmi miskin teh kulantaran aya jalma beunghar saling melengkapi dina segi aran bae ge. Boa-boa nu beunghar teh sering dibarantuan ku nu miskin. Nu miskin oge sering kabantu ku nu beunghar. Hirup mah bareng-bareng tenang, bareng-bareng siling bantu. Kudu siling nyaah, siling asih, kudu siling nyaah, siling asuh. Nu pinter ulah sok ngabobodo ka nu bodo. Nu bodo ulah leutik hate lantaran ngarasa bodo. Sabab kabeh di alam dunia ieu nu lawan-lawan jinis eta teh ngomplitan. Yeuh jalmi pinter, maneh teh disebut pinter lantaran aya jalma bodo. Yeuh jalmi bodo ulah leutik hate disebut bodo, lantaran bodona eta aya hikmahna. Contoh seperti jalmi bodo mah lamun ngalakonan kagorengan teh dima ku Gusti Allah dosa oge henteu nemen teuing atuh da bodo. Tapi ari jalmi pinter mah ketika ngalaksanakeun dosa, ketika ngalaksanakeun hiji dosa sementara manehna nyaho hukumna, eta dosana teh gede pisan. Hiji dosa ngalakonan kagorenganna, kadua dosa teu ngamalkeun elmuna. Tuh nu bodo ge aya hikmahna, aya pambubungahna. Tapi nu bodo oge ditekenkeun kudu belajar supaya jadi jalmi anu ngarti, jalmi anu pinter. Sabab jalmi bodo anu ngalakonan dosa, nu ngalakonan kagorengan eta memang dihampura tina ngalakukeun dosana lantaran bodo. Ngan teu dihampura dina teu ngajina, teu dihampura meunangkeun dosa tina teu nuntut elmuna. Jadi dosana teh ari jalmi bodo ngalakonan kagorengan eta dosa karna teu daek belajar. Ari jalmi pinter mah ngalakonan dosana teh dosa kulantaran ngalakonan pagawean jeung dosa kulantaran teu make elmu.